Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayaki beraya kasadayana apa tepang dari serang sim kuring. Tah yeuna aing dek OTW-keun ka pasar guys. Tah ayeuna teh aing aya di pasar guys. Tadi teh geus belanja jengkol, pokona mah cuali jengkolan ayeuna mah pangabeuki teh jengkol mah guys. Tapi aing heueuh ngadenge kitu nya harga-harga di pasar buset meni kuat rarawas aing kuat kejantungan pokona mah mahal edan lah tapi heueuh sing senajan mahal ge pangabeuki mah dipeuli we pokona mah hahay tah sing kade neng nyandak motor teh nya sing kade sing hati-hati sakolana sing pinter tur bener tur jujur nya pokona mah doa-doa anu hade pokona mah keur neng kasadayana pokona mah bye-bye pokona mah neng kade hati-hati neng. Tah ayeuna berhubung aing geus beres kitunya geus beres belanja ayeuna tinggal dibalikeun pokona mah. Alhamdulillah poe ayeuna mah nya panasna cuacana kuat ngabulan terang kanu sirah kanu mastaka tapi syukurilah. Tah ayeuna aing geus di imah tinggal dipurak ayeuna mah. Tah ayeuna aing rek nembokeun heula ye dek rada sombong ya aing tadi meuli ieu tah meuli baso tah rasa hiu pokona mah nya rasa buaya rasa kuya pokona mah haha. Nah ieu cengekna tah ieu bontengna tah sakieu we aing mah da teu neko-neko aing mah laju jeung nanaon ge tah ieu sapina tah basona kitu baso sapi rasa sapi awas keur ceker aing tah. Tah aing dek nyampel lah ya geus balelol aing ku sabab lapar. Tah berhubung geus beuteung lapar ayeuna tinggal ngahabak aing teh nya. Tah dek nembongkeun cengkol heula tah cep capu tahu. Tah ayeuna rek tah ayeuna mah lapar. Tah pokona mah hampura nya video-video urang teu berfaedah teu bermanfaat ke marane mah nyampura we. Resep nih syukur resep scroll lah lewatilah tuh kudu ribu dah segitu wae di urang manya singkat cerita ada saukur saki atau video-video urang mah namanya nyun ke dihampura we lah kasadayana. Wassalamualaikum po nama.